leluhur sareng rekan-rekan di komunitas Sanacara Kasingapana simkuring bade ngayakeun untuk kampunnya ziarah jalan zaman ziarah simkuring euna bade menuju ka daya luhur anu di wewengkonna Cakra Luhur petenya simkuring ge da ayeuna teu acan bade ditelusuri ayeuna nya mohon kamu ayeuna mangga urang tinggal ka barangkali Sanacara ayo acan mangga ayo mangga ada ya di Biden bade arahkan bade menuju kada ya luhur teh panggil nama aja sarariungnya ayeuna siap berangkat sadayana mangga itu paling ayeuna urang dikawitan kana bacaan pas malam aja urang berangkat supados di bacaan salamet namo basian barokah sadayana nya urang teh da maksudna ka ditu teh sanes bade hura-hura sanes bade teu leres urang teh maksudna bade ziarah benernya mangga ayeuna urang sasarangan baca basmalah sarta acana angkat oke Alhamdulillah nasihatna nabi bismillahirrahmanirrahim katakan urang angkat ka daya luhur ayeuna mangga urang ucapan bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi ayeuna urang aya dina acara keselamatan amin ya ayo kayaan selamat sedayana urang ka terus dongkap ka ieu patempatan anu namina makam daya luhur teh namanya anu kahiji makam Nuhun tentunya kedua makam Ratu Bayah anu katilu makam Pangeran Rangga Gempupol benernya urang teh Pak bade ngadengeus kana tilu ieu panjang kampungnya sareng urang kali sareng ka pancuran anu aya 7 rupiah pengennya eta teh maksudna teh urang teh kawa bersih kawa ibak lah anu bersihkeun tapi entong dijantenkeun eta janten mustik pengennya imah pointen da urang teh kana kena kada percanten daya gitu ada orang inang jadi sareng mau orang kali panginten orang ngabujang ka pancuran orang mangga biasa orang untuk riangan pengintennya orang kawe orang nuju ngawan sudah bahas pentennya kawis jarum tinggalan atau wis berarti bade ka mana heula anu bade didongkapan gitu kan kada pupuh di paling mana kan ieu utuna teh simkuring teh nyanak bonraka anu tos ieu lah anu tos lang sagarupina peta gabur lang sagarupina nuju briefing lah panginten anu pabrik briefing dan briefing nuju tabu sabar aja aja panginten namanya tos briefingnya orang kali sedayana ayeuna panginten istirahat panginten dongkap langsung ke peten dari capeknya beli anu bade sarapan heula nya ngaleut heula peten istirahat heula dongke ketemu sarapan paling tabu salapan aktivitas baru dimulai tabu salapan panginten gitulah panginten ayeuna urang istirahat apa panginten mangga aya urang kapal itu bola tuh ayeuna urang istirahat heula urang larian leungiteun simkuring sadayana ayeuna bade menuju ka pancuran panginten ayeuna aktivitas pada dimulai panginten di tabu dalapan ayeuna menuju ka pancuran ayeuna sambil berjalan yuk Pak pemirsa sadaya simkuring sareng rekan-rekan sadayana ayeuna maneh bade menuju ka pancurannya umpama istilah sudah mah pancuran istilahna pemededa membersihkan diri membersihkan diri kana riba kahoyongna urang tapi mun mangga ke pangeran tapi jalan cukangna kan nyamikeun cukang lantaranna nyumunkeun urang hoyong naon lah sagaru pinu dipilih ka hoyong urang tapi tetep
urang teh nyangka Gusti Allah anu dia mah cutang lantaran anak jalanan eta anda nuhun kana usaha ridho Gusti mohon ayeuna mangga detik kawitan pacuran anu patamanya pacuran hiji bara kan namina teh no pacuran naon pacuran hiji teh namina pacuran naon kasihan oh kanggo kaasihan lagi habis pados karasep oh kalian dipimpin ya urang siap ngapain dah awal pada ini apa senang pun ya alhamdulillah ngajatnya ayeuna urang teh tadi teh terus nyuguhkan pancuran anu 7 pagitannya ngajatnya ayeuna waktosan terus ari istirahat pagitannya ari istirahat arawasnya capek ya alhamdulillah iya kieu ka paraga teh kumaha rekan-rekan sami paraga sami ya udah kita alhamdulillahnya di pasian selamat di pasian saya kawan-kawan halangan hubungannya di perjalanan itu kurang alhamdulillah muji syukur ka panutan urang ayeuna palintan kayak ngajugjukan nu palintan ka acara tempat anu pada tos istirahat dia da rekan-rekan palintan watos hoyong ka sampai tos acara tuang palintannya botra beula sareng ieu biasa atau ngalet gitu panten capeknya pantos dituju pancuran ayeuna urang ngabujeng cenah kete bade ngabujeng ka tempat petilasan Mbah Jaya Perkosa anu ayeuna di Luhur pagitannya pasti kan ieu teh rekan-rekan teh aya nu tos tarang aya nu acan kan
ai tahun kamari mah alhamdulillah urang teh kan dugikeun ka pancuran ka genep ayeuna mah nya kacumpuran pesadayana dugikeun ka 7 alhamdulillah teh aya halangan gitu ye. Kumaha rekan-rekan bade istirahat telas kerap deui atawa Sedap deui nya. Ya tos dia panjang kapur urang menuju ke Palitonggo ka makam non Patilasan Mbah Jaya Perkasa betulnya. Mana tos di Patilasan Mbah Jaya Perkasa urang dilajengkeun ka Palilebak ka makam Pangeran Gesan Ulun. Mun nya jadi sekitu heula pangitannya kadatna ke urang di sambung di pangitan ka di gitu. Nah ieu urang kalina royong istirahat sakerap deui saurang teh.